Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wakhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wansyur alaina khuzana ma'rifatika. Urang masih keneh ngaos Safinatun Najah. Ayeuna urang ngincak kana bahasan fi asbabit tayammum. Sebab-sebab tayammum. Asbabut tayammumi ari sababna tayammum salah satun eta aya tilu. Kahiji fakdul ma kusabab henteu aya cai. Kadua wal maradu kusabab gring anu matak madorot lamun kakeunaan cai. Katilu wal ihtiyaju ilaihi li'atoshi hayawanin muhtaramin. Kusabab hewan ngabutuhkeun kana eta cai. Tegesna halahabna hewan anu dimulyakeun ku hukum syara. Anu dimaksud muhtaram pami dina kitab Kasifatus Saja nyaeta anu teu meunang dipaehan ceuk hukum syara. Pami ghairul muhtaram anu kenging dipaehan ceuk hukum syara. Wa ghairul muhtarami ari hewan anu henteu dimulyakeun ku syara hartosna anu kenging dipaehan ceuk hukum syara sitatun eta aya genep. Kahiji tarikus salat, jalma anu tukang ninggalkeun kana salat. Kenging dipaehan lamun imam tos nitah manehna salat jeung menta tobat tapi angger keneh ninggalkeun kana salat. Anu kadua hewan ghair muhtaram teh nyaeta wazanil muhson, jalma anu zinah muhson, hartina anu kariksa jeung anu pernah ngasaan wati halal baleg jeung boga akal. Syaratna muhson nyaeta baleg, akalna sehat, merdeka, pernah ngasaan anu halal. Anu katilu hewan anu ghair muhtaram anu teu dimulyakeun ku hukum syara anu meunang dipaehan wal murtaddu, jalma anu murtad, tegesna anu kaluar tina agama Islam. Ieu ge sami sareng tarikus shalah meunang dipaehan teh lamun imam geus nitah manehna balik deui kana Islam, menta manehna keur tobat kana kamurtadanana tapi angger dina murtadna. Anu kaopat nyaeta wal kafirul harbi, kafir harobi, tegesna kafir anu ngamusuhan ka Islam. Kaluar tina kafir harbi hartosna henteu kaasup anu ghair muhtaram, anu teu dimulyakeun ku hukum syara nyaeta kafir zimmi, jalmi non muslim anu tunduk kana pamarentahan Islam dibuktoskeun ku mayar jizyah, eta muhtaram teu kenging dipaehan. Anu kadua kaluar tina harbi teh nyaeta anu muahid, non muslim anu gaduh perjanjian sareng imam kaum muslimin. Perjanjianna eta dievaluasi setiap 4 bulan sekali sampai 10 bulan sekali. Eta muhtaram salami aya dina perjanjian 4 sampai 10 sasi. Engke 104 atanapi 10 sasi dievaluasi deui, tiasa diperpanjang, tiasa kemudian dihentikan. Benten sareng zimmi, pami zimmi mah salawasna selama mereka tunduk pada pemerintahan Islam. Tapi kalau pami muahid mah aya batas waktu, nyata 4 sampai 10 bulan dievaluasi lagi. Nah, hanya muahid mah
perjanjianana kenging ti imam langsung. Sementawis aya oge anu katilu anu kaluar tina harbi nyaeta kafir muamman non muslim anu kenging jaminan keamanan ti seseorang di antara kaum muslimin. Eta evaluasina tiap 4 sasih. Jadi selain imam anu tiasa masihan perjanjian keamanan bagi orang kafir sehingga dia menjadi muhtarom, menjadi dimuliakan ke hukum syara, eta tiasa pribadi-pribadi muslim masihan. Terus anu kalima anu goir muhtarom, hewan anu teu dimuliakeun ku syara hartosna kenging dipaehan nyaeta wal kalbul ungkur, anjing galak. Tapi lamun anjing anu dimanfaatkeun atawa anu teu dialam manfaatna tapi teu ngabahayakeun, maka eta anjing lebetna muhtarom, teu kengeng dipaehan. Pokona sagala binatang anu tabiat ngabahayakeun eta meunang dipaehan. Eta ge tergantung, bisa wae dilatih, bisa wae dibikin cagar alam tersendiri sehingga tidak membahayakan kepada manusia. Namun aya cagar alam binatang-binatang tabiat ngabahayakeun dikumpulkeun di dinya nya teu meunang dipaehan ari masih bisa kitu mah hartosna memelihara hewan itu tetap hidup sekalipun dia membahayakan itu jauh lebih diutamakan. Anu kagenep anu ghair muhtaram wal khinzir, bagong atau babi. Terus pembahasan fi syurutit tayamum, syarat-syarat tayamum. Syurutut tayamumi ari syaratna tayamum asyratun eta aya 10. Kahiji ayyakuna biturabin, tayamumna kudu ku taneuh. Nu dimaksud turab eta jenis taneuh naon wae nu aya lebuan, asalkan suci, taneuh kapur, taneuh gamping, taneuh pasir, pokoknya taneuh naon wae eta mah taneuh anu ti rawa, taneuh anu ti sungai, selama aya lebuan terus suci eta nu disebut turab. Saur Syafi'iyah keusik asalkan aya lebuan eta meunang dipake tayamum. Pami saur Malikiyah mah tembok asalkan dilapur ku kapur biasa dianggo tayamum. Anu kadua syarat tayamum teh nyaeta wa ayyakunat turaba tahiron, taneuhna kudu anu suci. Kemudian nu katilu wa alla yakuna musta'malan, taneuhna ulah kurut make. Anu dimaksud musta'mal dina taneuhnya eta kaasup sesa pangusapan anu nempel dina rarei atau panangan. Pan lamun urang ngusap rarei jeung panangan urang teh ye aya sisa-sisa anu nempel taneuh teh gitu misalna, eta mustakmal teu meunang dipake keur tayamum deui gitu. Oge anu maruragan dina waktu ngusap, jadi pada saat urang ngusap rarei atau ngusap panangan teh anu maruragan tah taneuh teh, tah taneuh nu maruragan eta teu meunang dipake tayamum, eta disebutna taneuh mustakmal. Dina satempat meunang dipake tayamum sababaraha kali atau waktu sababaraha urang. Ngan kade pisahkeun antara taneuh nu mustakmal anu tina waktu urang ngusap teh ragragan teh ulah dipake. Tapi anu masih aya dina tempat tama eta bisa dipake. Punten heula ya. Abdi tadi can nyimaknya janten anu 2 tepukan dianggo rarei sareng panangan teh teh janten mustakmal eta mah nya. Henteu Pak Ejen. Satepukan asal mualah Pak Ejen ulah berhenti 2 tepukan langsung kieu langsung ka dieu Pak Ejen. Jadi entong kieu terus cicing lepas. Eta mustakmal. Tah kieu ge panang tekeng muka ya Pak Ejen. Langsung nempel ka dieu. Jadi tekeng aya
ngalepas. Pami ngalepas paejen teh jadi musama. Anu kaopat wa alla yukhalitahu dakikun wa nahwuhu. Taneuna ulah anu kacampuran saperti kutipung. Anu dimaksud mukhalitatun teh sagala anu ngahalangan nepi na taneuh kana anggota tayamum. Bisa wae misalnya cet ya. Kemudian nu kalima wa ayyaksidahu jalmana kudu ngamaksud tayamum. Tanu dimaksud ngamaksud tayamum teh lain niat aja mindahkeun taneuh kana anggota tayamum. Mun teu dihaja misalnya angin niup terus lembu taneuh nimpa kana rarai jeung tangan urang, sakalipun ku urang diniatan tayamum eta teu jadi tayamum sabab teu ngahaja urang mindahkeun lembu eta kana rarai jeung panangan. Anu kagenep wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidorbatain. Jalma anu tayamumna kudu ngusap ku taneuh kana raraina jeung kana dua pananganna ku dua cokotan, ku dua tepukan, terus diusapkeun kana rarai, terus diusapkeun kana panangan langsung, di dieu mah langsung. Artosna dua cokotan eta kanggo ngusap rarai jeung ngusap panangan. Terus anu ka-7na nyaeta wa ayyuzilan najasata awalan. Jalma anu tayamumna kudu ngaleungitkeun heula kana najisna. Izalatun najasah teh najis nu dimaksud nyaeta najis goer makfu anu aya dina awak. Sanajan eta lain anggota tayamum, kan anggota tayamum mangan rae sareng panangan. Aya najis dina sampean urang, eta kedah dibersihkeun heula. Tapi teu kudu cenah ngaleungitkeun heula anu aya dina pakaian jeung tempat. Beda jeung wudu, ari wudu mah pakaian lagi kudu bersih. Kitu. Tah anu dimaksud najis goer mafu teh nyaeta nganajiskeun pakaian jeung cai. Pokona sagala najis anu bisa nganajiskeun pakaian jeung cai eta disebut najis goer mafu. Aya oge anu nganajiskeun kana cai henteu kana pakaian nyaeta getih anu saeutik. Eta nganajiskeun kana cai, tapi teu nganajiskeun kana pakaian. Aya nganajiskeun kana pakaian henteu kana cai bangke anu teu boga getih. Misalna sireum, bangke sireum nempel dina acuk urang, eta nganajiskeun kana pakaian. Tapi lamun murag kana cai sireum eta bangkena henteu nganajiskeun cai. Anu ka-8 nyaeta wa ayyajtahida fil kiblati qoblahu. Kudu ijtihad dina kiblat samemeh tayamum. Jadi sate acan tayamum teh kudu geus ngaijtihadan heula ka mana kiblat gitu. Anu kasalapan wa ayyakuna tayammumu ba'da duhulil waqti. Tayamumna kudu ba'da asup waktu salat. Kudu hafal kana waktu-waktu salat mun bade tayamum. Kan aya waktu jawaz, waktu meunang salat, aya waktu uzur. Waktu uzurna duhur, waktu uzurna asar. Aya waktu salat rawatib, jika salat duha iraha, salat isyraq iraha, salat tasbih iraha, aya salat rawatib. Aya waktu salat id. Artinya mun urang bade tayamum untuk kudu jauh-jauh sebelumnya. Jadi pas waktu masuk waktu jawaz dina salat isya baru urang tayamum, atawa aya dina waktu uzur baru urang tayamum. Pami waktu salat id, salat kusuf, salat istisqa eta waktuna nalika jamaah ngamaksud salat, eta waktuna kanggo mulai tayamum. Jadi henteu soto acana pami waktu salat tahiyatul masjid nyaeta nalika asup masjid.
Jadi lamun tayamum lain di luar masjid, lamun rek tahiyatul masjid, tapi pas asup ka masjid, nah didinya orang kemudian tayamum. Aya waktu sholat jenazah, saberes ngamandian wajib. Waktu sholat Jumatnya itu nalika zawal atau sameme khutbah. Jadi kudu nyaho atau yakin asupna waktu mun aya ragu jadi tesah kana tayamum. Anu ka-10 wa ayatayammama likulli fardin. Tayamumna pikeun sakur-sakur fardu teu kenging sakali tayamum kanggo Jumatan jeung khutbahna. Margi Jumatan eta fardu, khutbahna ge fardu. Misalna urang jadi khotib. Jadi khotib teh urang tayamum keur Jumatan. Kemudian sameme khutbah kudu tayamum deui keur naon? Keur khutbah. Jadi teu meunang sakali tayamum keur Jumatan jeung khutbahna lamun urang selaku khotib Jumatan. Tapi tiasa kanggo dua khutbah, duanana teh fardu saleresna. Khutbah kahiji, khutbah kadua fardu. Tapi ku sabab ieu masa jenis maka dikengingkeun tah sakali tayamum kanggo dua khutbah. Kenging sakali tayamum kanggo perkara fardu sareng sunatna. Misalnya orang sakali tayamum kanggo qobliyah zuhur sareng wajib zuhur sareng ba'da zuhur tah eta kenging. Tapi tayamum heula teras orang salat qobla subuh. Kemudian orang salat wajib subuh. Kemudian orang zikir dugi ka waktu isyraq. Saatos waktu isyraq orang salat isyraq tah eta kenging sakali tayamum sebab fardu nangan hiji sama sunat. Jadi sunat-sunat mah tiasa dihijikeun ya. Janten tayamum teh likulli fardin kanggo setiap fardu satu kali tayamum. Lajengkeun kana fi faraidit tayamum tentang fardu-fardu tayamum. Furudut tayammumi khamsatun. Ari farduna tayamum eta aya 5. Al-awwalu anu kahiji naqlut turabi mindahkeun taneuh. Makana tadi aya dina syaratna kudu aya maksud mindahkeun. Fardu anu kadua asani anu kadua nyaeta an-niyat. Niat nawaitu tayammumi istibahatis sholati lillahi ta'ala. Kuring nganiatkeun tayamum keur ngabolehkeun, ngawenangkeun, ngalaksanakeun salat lillahi ta'ala. Bade ditambah atau henteu ku kecap minal hadasil asgor atau minal hadasil akbar teu aya bedana. Sabab tayamum teu ngalingitkeun hadas, ngan ngameunangkeun salat. Makana niatna cekap ku di istibahatis shalah lillahi ta'ala. Sebab tayamum mah darurat. Niatna kudu bareng jeung mindahkeun taneuh nepi mulai ngusap bagian tina rarei. Nawaitu tayammumi li istibahatis shalah lillahi ta'ala. Tah eta tempatna niat tayamum. Tapi terjadi soal mun teu nepi asal teu hadas. Teras asalisu anu katilu mashul wajhi ngusap wajah. Benten sareng wudu pami dina tayamum mah ngusap rarai teh taneuhna teu kudu nepi kana tempat jadina rambut. Anu kaopat ar-rabi mashul yadaini ilal mirfaqaini ngusap panangan dua sarta sikuna duanana. Kemudian al-khamis anu kalima at-tartibu bainal mashatain. Tartib antara dua usapan rarai heula tuluy panangan. Ngan kaifiat tayamum mandub sunat lebetna teu wajib kaifiatna. Janten tiasa kieu. 2 kali tepukan eta kanggo ngusap rarai dugi ka ngusap panangan ti kanan heula ti katuh heula. Ieu tah kieu cara ngusapna dugi ka siku dibalik. Teras kieu teras candak deui ti telapak ka kiri teras kieu dugi ka siku balik deui teras kieu. Nah, tiasa oge kieu tepuk sakali teras ngusap rarai.
Nah, tepuk sakali deui kanggo ngusap panangan. Ieu, terus ieu. Atanapi kieu, tepuk sakali kanggo ngusap rarai sareng tangan anu katuhu. Engke nepuk sakali kanggo ngusap tangan anu enca. Gitu. Teu janten persoalan karena ai kaifiat tayamumah eta mandung. Nu penting 2 kali tepukan bade dipisah atanapi bade sakaligus teu jadi persoalan. Bade dipisahna teh 1 tepukan kanggo rarai, 1 tepukan kanggo 2 panangan atawa 1 tepukan kanggo rarai sareng kanggo panangan sapalih katuhu, 1 tepukan deui kanggo sapalih kenca, teu janten persoalan. Punten heula ya. Nya nu kantos diajarkeun nya ka abdi teh kan tangan ta ieu teh nya si jempol. Si jempol teh teu kenging waka kena takanan anu ieu teh nya. Jadi aya cara anu jempol dipandeurikeun gitu. Jadi di ujung jempol terakhirna teu janten persoalan margi kaifiat mah sanes wajib tapi mandub. Terus pasunatan tayamum. Kahiji dimimitian ku tasmiyah. Sameme nepuk teh maca Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngadeukeutkeun 2 dampal panangan jeung ngabuka ramo sawaktu nepak taneuh. Ngadeukeutkeun kieu tah nepak bari dibuka sakedik ieu ramo. Anu katilu pasunatanna teh ngalaan cincin dina tepakan anu kahiji. Terus anu kaopat sunatna nyelangan ramo mun misakeun 2 tepakan. Tepakan kahiji misalnya kanggo rarai, tepakan kedua kanggo 2 panangan, eta satos ngusap rarai teh diselang kita. Nah di kieu. Gitu. Sampai nepak deui. Tapi lamun teu dipisah mah teu aya nyelangan panangan. Terus anu kalimana ngebutkeun atawa niup panangan satos nepak taneuh samemeh diusapkeun. Mun loba lebuna eta teh sunat, pasunatan. Lamun geus nepuk rek 2 rek misah terus urang teh niup atawa dikebutkeun ku urang, dikebutkeun eta sunat. Lamun lebuna loba anu saterasna ngusap rarai ti bagian luhur heula, terus ngusap panangan anu katuh heula. Saterasna ngusap panangan ti bagian tungtung ramo ditempelkeun ieu tina luhur ramo terus kitu dugi ka ujung ramo deui. Tah eta teh sunat. Terus ngusap panangan ti bagian siku heula sawaktu ngatayamuman batur. Jadi lamun ngatayamuman batur sunatna lain ti ujung ramo mulai ngusapna tapi ti siku. Sunat nu sanesna nyaeta mualah nyambung antara usapan rarai jeung panangan. Eta teh anu teu misahkeun atawa anu misahkeunna jiga tadi rarai jeung panangan katuhu. Salajengna yang hareup kiblat eta sunat. Pamakruhanana 2 kalobakeun taneuh jeung ngusap rarai atawa panangan leuwih ti sakali. Terakhir fi mubtilatit tayamum anu ngabatalkeun tayamum. Mubtilatut tayamumi ari anu matak ngabatalkeun kana tayamum salah satun eta aya 3. Kahiji ma abtolal wudu anu matak ngabatalkeun kana wudu eta matak ngabatalkeun kana tayamum. Anu kadua wariddah ku sabab murtad. Anu katilu wa tawahhumul ma'i in tayammama bifaqdihi nyangka kana ayana cai pikeun jalma anu tayamumna karena teu aya cai. Kan aya anu tayamum teh kulantaran sakit. Dina Kasyifatus Saja anu diserat ku Syekh Nawawi Banten yen tawahumul ma nyangka aya cai ngabatalkeun sanajan salewat sapertos ninggal fata morgana itu oge ninggal bayangan rombongan jalma nu nyangkut cai atawa nempo ayana awan hujan terus salewatan teh jigana di belah ditu aya cai ngan aya catatan tempatna nu mungkin didatangan aya fata morgana nyangka aya cai aya rombongan jalma ngangkut cai urang nyangka aya cai terus nempo aya awan hujan urang nyangka aya cai ngabatalkeun lamun tempat anu disangka eta mungkin didatangan
hartosna misalnya henteu kas pisah ku jurang atawa henteu aya anu menyebabkeun bahaya model di dinya berkeliaran hewan buas misalnya maka dengan batalkan walaupun galuh sangka. Jadi mun teu mungkin didatangan teu ngabatalkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafazna farudhu alaina inda hajatina ilaih. Innaka ala ma tasha'u qadir wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.